ya, aya naon anak muda? Iya mak, anu ek milu gawe di kebon emak ya. Iya zaman nama ya. Ah, dina bebentukan lagi, ieu mah asa moal bisa gawe. Ah, dah mak, iya mah geus biasa di kebon nya. Nya. Tah mak, engke tuduhkeun we naon we gawena nya. Oke atuh ai kitu mah anak muda. Oke, siapa tuh nya mak? Abi yakin ditela. Ka mana tuh meniru rusuhan gitu? Lah, si mama kepo. Soknya mana digawenya? Ya. Ditela mak. Kepo-kepo si Kehen. Bisa maju teu maneh? Ah, tetiasa mah, maju mah. Ari ngalencok bisa teu? Komo ngancok mah, mak tetiasa. Eta anak kunaon ari ngarit bisa henteu? Ah, tetiasa mah. Suka arit leungeun. La ilaha illallah. Nyebor bisa teu? Abi mah alergi cai mah. Astagfirullah. Geus we panen bisa henteu? Ah, tetiasa mah. Suka ala jeung nu burukna. Eta hari mana segala teu bisa. Sangka balega si anak muda memojal mate atuh. Duh, aing sandelep teh ieu. Halo. Hei anak muda, tadi heula sagedeng penting, tong lila. Aya naon tuh mah tinta ka dieu, karek urang rek nginum. Iya anak muda, mawajal mate teu bisa pisan barang gawe. Piraku mak, da ngobrol lagi sok di kebon. Tah, tanya langsung ke jal mana. Emang bener? Uhun ah. Ceh, ai tadi ngomong biasa di kebon. Uhun ah, tes biasa di kebon. Suka ngasimet, ngalapa patong, angon domba. Ngasimet ge sok dugi kawangi ah. Ceh, goblok teh. Asa kalau kamu lingkup urang gak Gas, gas, gas. Cicing yo malah. Cicing, dia biasa di kebon kalau kamu ngon domba, ngalapa patong, ngasimet. Cicing. Satu, dua, tiga, empat. Mak, ternaon? Saha maneh? Ceh, nasi maling pura-pura teu wawuh, mak. Oh, si anak muda. Rek naon maneh ka dieu? Ah, teu ek nanaon, mak. Nganempo emak we pedal bieu keur 1 2. Oh, sugan ka dieu teh maneh ek miluan latihan. Lah, baik itu mak urang milu latihan, mak. Nya bae. Segala sandi duit keur atuh, mak. Sabaraha mayarna? Mula cuma 100. Ieu mah nang kana 100 we jeung 100 ya tuh, mak. Urang rek milu latihan ya, mayar ya 100. Guys, let's go kita latihan. Siap, Siap. kita latihan. 1, 1 2, 2 3, 3 4. 4. Ayeuna bagian jurus nu kahiji nya eta jurus nonggeng. Nonggeng. Nah, eta teh mah fungsina jeung naon mah jurus nonggeng teh? Fungsina ameh musuh pingsan mencium aromana. Wah, murid kitu si mak elmuna nya atuh sok mak. Mulai mak. Cih, nah kalau itu teh tuh mak. Pan eta nu disebut ilmu nonggeng teh. Atuh saeutik we anak muda. Wah, saeutik kumaha tuh mak? Atuh bau yo. Gus, ayeuna coba latihan nu jurus nu kadua. Jurus nu kadua nya eta jurus geolan maut. Atau si emak jurusan kadua meuni edan kitu ngaranna. Geolan maut mah. Eta teh mah fungsina jeung naon mah? Jurus geolan maut teh. Fungsina ameh leuleus bobogaan si perampok. Wah, murid kitu si emak elmuna nya atuh sok mak. Mulai mak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mak, aing mantak ngarai aja leuleus bobogaan teh di beh manana mak? Eta pan lamun digeol ku emak pasti leuleus bobogaanana. Wah, si emak euy jurusna edun mah nu kadua mah pokona mah. Mak, ieu teh beresan mah latihanna mak. Acan, aya satu jurus lagi. Mak, jurus naon anu terakhir teh ngaranna mak? Jurus ngaharewos. Jurus ngaharewos. Eta mah fungsina jeung naon mah jurus ngaharewos teh mak? Eta fungsina jalma nu teu boga duit jadi boga duit. Anjir, si emak sakti kitu eta elmuna. Jalma teu boga duit jadi bisa boga duit eta kumaha mak? Sok atuh mak mulai mak jurusna mak. Sok manehna kahareungan emak ka dieu. Kumaha mak jurusna? Biar silaturahmi enggak terputus, bolehkah emak pinjam 100? Mak, lah teh ada jurus nginjem duit mak. Ah, atuh emak pinjam we 100. Lah atuh mak, pan ieu teh keur latihan mah. Nah ujung-ujungna mah kana nginjem duit 100 mak. Ye, maneh mah anak muda. Yeh, nah dari umak kamu kieu lo bahasan yo. Gawat, mencari jurus ku emak. Mak, ampun mak. Ya ku abi pinjaman 100 mak. Duh, ya ampun mak, ya 100. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Nya mak, sok we mak, asal dibayar nya nya. Ya, isuk sore dibayar. Nya tuh mak, geus kitu mah nya. Abi pamit heula. Bye.
Baik juga, sering-sering latihan kau mak. Kenarawan mak. Ya anak muda, kenangan kunci motor murag. Nah, habat bisa murag gitu mak. Iya lah si Padrin. Kunci motor nah kayu gua gawing jadi melengit. Atuh si Pajrin mah aya wae. Geus atuh mak, kurang dibantuan dengan kuncina ame tereh kapanggih. Nya sok bantuan neangan. Iya lah si Padrin, kunci motor gua gawing. Ampura tuh mak. Yo mak, kapanggih ya kunci motorna? Nyata eta kunci motor nu emak. Nya ya mak ya. Lain kali ka make gagantal kuncina ame henteu leungit deui. Nya tuh nuhun anak muda. Mana tuh jadi kagawekeun batu neangan-ana. Cek aja tuh mak. Nya sok kadenya mak, murag deui, urang rek kaharep heula. Bye. Nya sok, baik juga. Aduh. Nah, eta kenaraon deui wae si emak jeung incuna. Ya tadi udah dibuang gawing, hayu we, untang antu, jadi leungit deui wae. Lah, Ampura tuh mak. Kenaraon deui wae eta mak. iya kunci anak muda. Murag deui wae, iya kunci tolong. Eta geus murag deui wae. Mancuk urang di bejaan mak, make gagantel, ame teu murag deui. Saya tage kunci gagantelan. Anggar we murag deui kunci tangkurak tah. Pilaku geus make gagantel, murag keneh wae. Ada si tangkurak mah tengah jedog leungeuna, jadi we murag. Ada teka aja. Da eta mah leungeun we meureun nu kabalekan. Pamantuankeun deui atuh nangan kunci anak muda. Ah, sibuk mah ayeuna mah. Geus atuh mah make kunci cadangan. Pan eueuh kunci cadangan lage. Nah, haning eueuh. Eueuh ka mana kitu mah? Kapan murag? Nah, hamani jeung kunci cadangan mah murag. Pan dipake gagantel ngarah kunci utamana teu leungit. Pan gagantel kunci teh loba atuh mah. Nah, hamani make kunci cadangan gagantel mah. Ah, dah mah mereka doang si Pajrin ge gantian make dompet STNK jadi nguleng itu ya alamatna. Loh, maneh deh boga ide teh ka beuki tolong. Geus cicing maneh mah jempe ah. Ampura tuh ada mangan mere ide hukum. Minjem motor mana atuh anak muda? Bae teu. Ah, embung. Mungkin aya kunci motor urang anu leungit. Kumaha atuh berangkat ke mall kunci motorna? Enggak suatu mah tuh. Make rakit, ngarah teu make kunci. Loh, si anak muda maknya kok mau kena rakit. Ya nyatunya mak, darah kita mau bisa maju na aspal. Ayo coba tangan deui. Aduh. Tah, aya 1 ekor euy. Ka mana anak muda? Ah, kepo Mama Rabi. Kepo nu balik rek ka mana? Tah, nongkrong ka si bos Areta ka hareup. Aya naon Mama Rabi? Yo, wayahna ngaliwat ka dieu mah kudu modal jeung kieu. Modal. Da urang mah teh hayang modal mah, hayang ge duit urang mah. Untuk ketertiban di jalan ieu saha wae nu liwat kudu modal. Lah, aturan ti mana mak? Lewat ka dieu kudu modal jeung kieu. Lah, teu kudu apa maneh mah? Sok geuat geura modal. Embung atuh mah, da urang teu mulas mah. Modal moal. Embung mak. Modal sia Ken. Nah, ieu mah kamu kieu lepaskeun yo. Geuat modalkeun anu dina jero beuteung. Arek mah yo arek dipodokeun ku urang mun dimaksa. Tah, gitu Ken untuk kesehatan. Ya mah arek urang dipodokeun yo. Kosong dah, iya kosong ya. Heeh. Dapat juga 1 ekor. Duh, dari teh kita hayang modal euy. Eta si Mama Rabi ke kamar saing kita modal. Duh. Aik didengekeun modal teh kitu nya si anak muda. Tah. Aya itu tama berarti modal si anak muda. Ya enggak Mama Rabi. Syukur atuh geus mah modal teh maneh. Modal atuh. Teu nampok kitu urang yo mun egang kieu dipaksa ditah modal. Asa teu percaya cik cong ambuan heula we senda bau teu. Anu dirasa eta Mama Rabi. Tapi bau nama. Modal pasti si anak muda. Mas sudah memastikan. Pasti maneh modal. Meni dipastikeun sagala atuh mak. Yo, ayeuna mah urang modal geus nya. Tah ayeuna urang rek kahareup heula mak, nongkrong. Tah, naon di wae Mama Rabi? Nggak ada yang gratis, sudah modal, bayar. Cik, nanti tah modal, nanti tah bayar deui. Naon maneh? Mau bayar? Heeh mak, sabaraha ieu bayarna? Modal jadi 20.000. Ki jam dihitung, jam mending mahal 20.000. Ya tuh ya. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Heeh, kop tah mak, urang rek nongkrong heula kahareup. Bye Mama Rabi. Hei anak muda, Tah, aya naon deui wae Mama Rabi? tadi modal naya si kiceng kan tuh. Tah, anu kitu ditatanyakeun atuh mak.